Al-Mutawakili Bi-Intiqaqi Nautul Kamal Al-Mutanajari An-Syurakai Wa-Nadari Wal-Amsal Al-Muqaddasi Al-Simati Qudusi Minat-Taqwai Wa-Intiqa Wa-Ittisa Wa-Ibisam Alimil Ghaibi Wa-Syahadati Kabli Muta'a Wa-Salatu Wa-Salamu Ala Sayyidina Muhammadil Hadi Minal-Dhalal Wa ala alihi wa ashabihi alladziina khalasallahu al-a'ma wa safat minhum al-ahwal wa ala jami'ihim min tabi'ahum bi malahum min mahamidi sifatil mahasini wa khilaf ilahi anta maksudi wa ridha kama bi abdi muhammadaka wa ma'rifataka wa abdi maka bada amamadu ala hadiya wa lawliyatin syariyah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ibadihi kiram summa ila alihi sallallahu alaihi wa sallam ya ma'asuri alaihi wa jami'itu yudusa ila hadratin sultan awliya wa tu'adam al-qudbi ala minan syidina syahadu qadiradina qadallahu sirah wajana sayyidina al-Qadri wajana syahadat bisa wajana syahadu al-Qudsi wajana bisyamu wa bidari Muhammad wajana syahadat siwa wajana syahadat Muhammad wa qadallahu sirah wa sirah wa qadimah wa Subhaya Majmu'aram Mumakiyati Bersama Mumakiyati Bersama Semakiyati Mumakiyati Sidai Mumakiyati Yatawma Biasyafat Mumakiyati Wasyukuri malaki wal-fadil Sumailan malikin hadal kitab al-fatihah A'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah Luka 205 juz 2 halaman 28. Idza tabasa alaika. Ieu dimaknaan, ieu dijudulan, ieu hikam teh kubapama jadi timbangan rasa antara karesep nafsu jeung ridho Gusti eta teh mana. Jadi nimbang rasa antara karesep nafsu jeung ridho Gusti pan eta teh samar. Kadang-kadang ieu sok terjadi ka diri urang nalika urang keur waktu jadi munafik, keur waktu urang misalkeun suruh atau urang keur waktu migawe amaliyah ibadah. Nah, ieu sahabat Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu, idza tabasa alaika upama samar ka anjeun ayyuhal muridu he murid-murid amroni wajiban aw mandubani karena dua perkara anu wajib duanana atawa sunat duanana falam tadi ayyuhuma aula antastagila bihi ya. Bari anjeun teh nyaho mana di antara eta dua perkara nu utama teh pikeun urang ini sarua wajibna ieu teh da kumaha migawena misakeunana urang kada bingung seperti non perkara salat ujung perkara tolak ilmu misalkan orang mendaki kan bingung orang perkara asup waktu isya geus datang tapi pengajian geus mulai mana nu diheulakeun urang luwat timbangan aya timbangan adab ya aya timbangan waktu misalkan orang kena teh orang waktu isya datang ke masjid tapi di jero masjid teh keur aya talab ilmu maka orang heulakeun talab ilmu dibanding salat isya timbanganna adab kitu ulah batur keur ngarariung deur urang salat isya sorangan dah hayang awal waktu teh padahal eta teh samar salah oge naon lamun urang misakeun urang keur naon sabab waktu timbanganna sabab timbanganna ge naon si isya mah panjang waktuna beda jeung waktu maghrib seperti naon cenah ieu kata labdi malah budak seperti dengan ilmu anu kacida perluna minhu tina eta ilmu fardu ain aw cenah seperti awasai alal ilal seperti urang niar rezeki atau kasab dikeun nganapahan keluarga bingung teh eta kasok loba jadi dalil oge kusabab urang sibuk gawe urang gawe bangunan sehingga urang teu salat gitu
eta teh jadi kendali padahal sholat fardu kewajibanna utama. Da moal buat teh da moal nyita waktu loba ari sholat mah. Karena eta teh jadi kendali ku jama-jama anu kedul kitu kana sholatna. Ieu jadi pibahayaeun teh. Bahkan kan aya bener lamun misalkan orang gawe misalkan teu nanaon lamun urang keur sibuk gawe teu gawe perkara sunah teu nanaon seperti qobliyah badiahna tapi ai paguna mah urang wajib keukeuh ya. Ge loba kabingna urang terangkeun wa qatalabil ilmi cenah zaidin atawa cenah kieu jeung saperti bingungna antara dengan ilmu anu sifatna fardu kifayah atau zaid nambahan hungkul gitu kan alamala buda minhu ya sabenerna tina perkara anu geus misti ya pasti galuh dina nawafil wa kasolati nawafil jeung perkara anu sunah nu lainna seperti salat sunah nawafil ya salat sunah naon qobliyah badiah tobat atau naon tobat wajibnya urang mah kan salat tobat perkara anu geus dikhususkeun ka urang nya tinu jadi guru tinu di pangasabah maka urang nu ngajalankeunna jadi lain fardu tapi wajib kudu gitu. Itu misalkan orang di pera amaliyah khusus misalkan ieu mata orang kudu dawamkeun. Ya lamun teh kudu diqodo kurang teh gitu. Wa qasatin nabi seperti ieu mah dua perkara sunah we. Wa qasatin nabi seperti urang salat sunah nu lewat salati jeung shalawat ala nabi kang bagina nabi maka cek tuana teh Ibnu Athaillah pandur asqalahu nanti pandur asqalahuma ala nafsi maka petingali cenah pilih urang mana anu panggerakna eta ku nafsu patabiuhum painahu la yasqulu alaiha sabab naon tuluy tuturkeun eta perkara sabab saenyana moal dianggap berat alaiha kata si rasul ila makana hakon kecuali perkara nu bener tah ieu urang cara nimbang nu ka ayeuna. Jadi maksudnya ieu teh nyata mere tolak ukur timbangan atau mizan nalika urang hadapan dua pilihan amal anu sarua hukumna. Saperti urang keur meuli kabogoh, dua boga kabogoh atau tilu kabeh gareulis, kabeh laloba duitna besakeun. Cek asa teh bingung mana anu milihna. Tah ke timbanganna. Urang nisbatkeun ka dinya da ieu makan untuk kelas kalian mah yang perlu dinisbatkeun kana bobogohan wae gitu kan. Ya, ari jang kolot mah henteu beda deui jang kolot jang bapak-bapak ieu nya atau jang ibu-ibu ya misalkan kudu kumaha milih ieu urang teh amal teh naha masak heula atau salat duhur heula sedengkeun ai salaki arek datang duhur teh urang wajib kudu nyadiakeun kadaharan salat urang teh lamun urang salat duhur heula pasti urang pamna teh salaki datang teh can aya sangu-sangu acan nah berarti urang kudu timbanganna dinya. Jadi ieu maksudna teh maksud di salah ieu teh mere tolak ukur ieu. Tuan saya nanti Ibnu Athaillah teh. Nalika urang yang hadapan dua pilihan amal nu sarua hukumna, bos sarua wajibna atau bos sarua sunahna, dina kayan kitu urang sok bingung. Mana anu kudu dilakukeun sangkan urang meunang kautamaan anu leuwih gede dina teh dipayunan Allah. Kaeta kan ieu teh maksudna teh maksud di salah nu eta paragraf eta teh. Tujuanna nyata naon ieu teh Ibnu Athaillah masih nyata pikeun ngadidik nafsu atau riyado. Jadi kan nafsu manusia mah condongna kana perkara anu enteng nu ngeunah. Made urang kan urang mun dititah ku kolot hayang nu pangheunahna we. Embung nu berat mah gitu. Padahal mah cekolot teh pika ambilin itu kerjain sapu-sapu atau nyuci baju. Tapi kata nyuci mah capek. Komo jongkokna jadi cangkeng gitu kan. Kamu bisa kelengan kasar cenah lamun nyeuseum mah lamun megang si dia cenah jadi kasar mah ngeunaheun. Ari nyapu we. Padahal ari nyapu mah teu dikulian beres sasapu cici we langsung main handphone deui. Tapi lamun nyeuseum eta teh ku si mamah teh diselipkeun duit 100.000 dina pesak. Pas beres gitu teh geus biasa sapu teh maneh mah cenah meuleuh lain teh kamu mah bukannya milih nyapu bika emang kenapa gitu mah tadi teh mama teh selipin uang 100.000 buat kuliah buat kuliah nyuci hanjakal atuh sekarang udah beres udah dicuci cenah ku mesin cuci gagal atuh tah ieu urang kudu pindah-pindah milih ge sakumaha urang dina amal ya gitu ya
ku cara milih anu pangberatna urang keur ngalatih diri sangkan teu kagusur ku kahayang nafsu atawa nipu. Tadi teh seperti disebutkeun kana sasapujeungnya sih. Prinsipna anu bener mah biasana karasa berat ku nafsu. Mudah salat antara salat jeung main game urang dalam dikasih pilihan arek teh arek tolab ilmu hayang duit sia. Pasti orang dari mahang duit atau cek urang teh arek ngaji atau arek main game. Maka orang condongna kabeh kana perkara anu main game. Atau eta mah perkara anu jiwa. Arek misalkeun sok arek ngaji, tolab ilmu atau maneh arek ngalaksanakeun jeung urang zikir. Berarti kadang sok bingung milihna, mana nu berat, mana nu pahlana darurat. Atau orang mah ukuranna urgensi gitu kan. Dikir mah kege urang bisa kene tolab ilmu mah bating ke urang kasamper di bating moal dasar doa ilmu teh tolab ilmu teh zikir kene urang mah condongna kana teh ieu berat teh. Urang mah kadang-kadang migawe sagala amal teh nu panghampangna kasih ya. Begitu. Prinsipna anu bener mah biasa karasa berat ku hawa nafsu. Contona kieu nya. Dina perkara nu wajib nalika aya dua kewajiban anu sumpingna bareng. Ya, dina tolab ilmu ngaji anu sifatna fardu ain ilmu teh aya misalkeun aya fikih ya, aya tasawuf, akhlak, aya tauhid. Eta tilu perkara nu fardu ain. Selain teh eta anu fardu kifayah aya nu sunnah, bahkan aya perkara ilmu anu diharamkeun. Maka ieu urang mah ukuranna fardu ain lah. Anu kahiji teh tok urang teh nah urang teh ngaji anu sifatna fardu ain anu tadi tilu ilmu teh atau pilihan nu kadua urang kudu gawe nganapahan keluarga cara milihna kuat timbanganna tingali mana nu karasa leuwih berat ku hate ku nafsu da sigana teh urang mah lolobana kitu loba milih gawe urang mah gawe sabon ninggalina lamun gawe meunang duit gitu, lamun ngaji mah teu meunang duit. Bahkan cenah urang kadang-kadang sok infak, sok sedekah atau sok jariah kana kotak amal aing mah kana gawe Nah, maka urang buru pi gawe kana tolab ilmu. Tapi lamun teh pikiranna aing mah gawe mah capek. Da apa majikan kamari geus aya keneh lah beas jeung ieu mah bakal jam budak sakola aya keneh. Aing mah rek milih naon? Rek milih tolab ilmu lah. Maka balikeun kurang mun keneh gawe itu nganganap nafkah. Jadi aya timbanganna tadi timbang nu kahiji mah lamun aya dua kaparduan anu datang ka urang jeung urang bingung, maka pilih anu kurang karasa berat di pigawena. Baju urang aya di titik aman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Contoh tadi teh. Misalkan si ibu teh jam boga salaki biasanya jam 12 teh kudu geus datang gawe teh. Da gawe naon? Gawe pemborong bangunan. Terus manehna teh sok ngajadwal balik ka imah heula da deukeut da teh rek dahar daripada urang jajan di warung, anggeus hemat duitna jam budak buang makanna teh. Ayo si ibu teh pamajikan adam datang, pamajikan orang teh datang pamajikan orang teh bingung kumaha ya. Salaki urang teh pasti datang jam 12 gitu. Maka anu jadi pilihanna urang lamun urang ieu teu masak urang salat heula ke salaki kaburu datang manehna naon? Manehna ke hayang ngandahar ripu sedengkeun manehna teh gawe teh neangan jangan nganapkahan keluarga maka pek pigawe eta masak. Itu timbangan eta aya. Da salat mah kege urang mah mungkin urang misalkeun masak saja moal beres masak bere ngabagjakeun salaki bere maturan salaki ulah sampeikeun ke salaki datang datang duhur gitu saya. Dia misalkan ibu-ibu ya datang misalkan ibu orang teh misalkan ke cicing terus salaki urang teh datang maghrib misalkan balik gawe na teh maghrib maka naon anu kurang dipilih maka urang nanti lamun misalkan salatna mepet urang laksanakeun salat lah tapi izin ka salaki gitu. Tadi perkara nanti anu perkara nu ngajadikeun bingung sehingga orang sok salah terus salahna salah mutlak begitu kan. Nah iya. Jadi tingali mana nu karasa wah ieu mah salah kurang datang lamun kurang teh make mukena geus ek salat apa majikan teh geus salat da tojo salaki assalamualaikum datang ka nanti ka imah teh ketika misalkan datang eta salaki teh terus si pamajikan teh geus akang mangga urang ulah wakakang ke heula nya salat heula henteu teu ada betul teh sababna lagi boga kapadu maka naon urang nyadiakeun heula caina terus bagjakeun heula cenah dieu kelas salaki kang ieu waktu maghrib teh tereseep
ari akang tos netepan teu acan atau abdi mah teu acan da tadi sibuk nguruskeun murang kali maka abdi izin bade naon netepan heula karep tinggalkeun kade ketika urang keur salat salaki kakarat datang karep cicing dikir tuluy urang teh atau maca Quran atau naon we teu meunang beres salat urang fardu nya urang sacukupna lah istighfar 3 kali zikir 3 kali beres atau salat ditambah shalawat 3 kali langsung teh nyata waktu bagjakeun salaki eta kan tadi jadi bingung. Ayo mah lain kan kana salaki datang, Kang heula salat heula nya, sok akang cieun tidur keula atau teu dibagjakeun pisan. Nah ieu perkara anu jadi non perkara anu kurang kadang-kadang sok milih mana heula anu kudu dipigawe kurang perkara nu wajib. Saja misalkan contoh tolong ilmu teh nanti ngaji anu sifatna fardu ain urang boga dua pilihan aya deui perkara urang misalkan gawe jam nganapkahan maka tingali kurang mana nu pangberatna kadang-kadang lamun urang misalkan condongna urang resep kana gawe sabab naon urang mah aya duit kuliahna aing pasti digaji ieu lamun gawe mah sedengkeun di imah teh stok teh aya tolab ilmu maka sampeur deui anu percaya fardu ain teh wah mungkin ke pembahasan sarua urang tapi urang berat kana nanti berat kana urang hayang migawe kerja atau nanti kasab maka urang pindahkeun pagawean kana tolab ilmu dibanding kana kasab oge kitu sabalikna engke timbangan nu kadua di antara madorotna ku gara-gara urang ngaji keluarga urang misalkan kalaparan nah eta mah ulah maka orang kasab leuwih utama gitu lamun urang misalkan sampai teu ngaji misalkan cek asep teh kahiji urang mau bisa meuli listrik mau bisa meuli beas mau bisa meuli lauk pauk maka naon lamun urang misalkan maksakeun ngaji dolim kitu ka keluarga maka walaupun eta ke fardu ain gitu ya maka didinya urang aya kebudayaan istilah di urang mah aya ngaji mingguan pikeun bapak-bapak anu misalkan ku gara-gara jadi alasan ku gara-gara kasab manehna teu ngalingi teu bisna teh teu gilu ngaji laku tina saminggu teh urang teh beakeun kabeh waktu ku gawe pas aya istirahat napek waktu geus isa gitu datang jeung jam tong dijadikeun dalil urang keur gawe ningalkeun salat fardu teu meunang walaupun boga kamuliaan jihad nganapkan keluarga tetep we praku dina salat fardu ngan 5 menit urang teu keuna teh teu kudu salat teh henteu salat heula gitu. Maka seperti dokter bedah teh keur ngabedah misalkan jam 11 dan adan duhur tapi kan ngoperasi teh lain sajam 2 jam komo ngoperasina berat maka ulahna teh ulah ditunda we tinggalkeun urang salat heula nya kembali pasien cicingkeunna teu meunang beres geula pasien walaupun urang akhir salatna gitu. Jadi orang kudu boga timbangan antara kahiji timbangan waktu, timbangan keayaan atau oge timbangan darurat. Oge timbangan antara madarat jeung maslahat. Timbang-timbang kurang ulah nanti ulah sagaweuna. Oge misalkan aya contoh dina perkara nu sunnah atau mandung. Nalika aya dua pilihan amal sunnah, contohna pilihan kahiji urang meuli ilmu tambahan lain seperti nu sunnah. Jeung dua fokus kena ibadah anu nawafil seperti salat sunat mutlak atau loba maca shalawat. Maka cara milihna lamun urang ngarasa maca shalawat leuwih hampang ngeunah sabab geus biasa, tapi ngulik ilmu kana karasa leuwih hese jeung berat. Maka pek pigawe eta ilmu, eta nengan ilmu anu utama sabab dianggap leuwih berat ku nafsu. Jadi cara ngabedakeun ieu udah belajar kana khawatir gitu teh kan luar biasa na. Semakin orang belajar kita, orang bakal menjadi orang yang bijak gitu kan. Jadi bisa memilih teh di luar timbangan. Jadi orang teh teu kajebak ku tipu daya. Ya, orang teu kajebak ku tipu daya ibadah anu sabenerna ukur nuturkeun kesenangan rasa, hawa nafsu lain murni karena Allah. Seperti gawe teh misalkan orang resep ieu antara orang ayana jeung keluarga, misalkan kumpul jeung keluarga itu suatu keharusan. Tapi itu sabab orang teh misalkan contoh urang kan pamajikan itu punya hak dari kita tiap malam teh. Dan urang teh amaliyah ulah penting. Ya, contoh ieu terjadi di sahabat Rasul. Tahajud teh kitu perkara nu sunah, itu perkara wajib ditinggalkeun ulah dosa eta teh. Kecuali urang misalkan ada lain ngapeuting atuh aku pamajikan teu naon misalkan urang teu sawaktuna atau beres di pamajikanna biar karak urang ngalaksanakeun urang nanti kewajiban amaliyah peuting
Tapi orang kudu naon atas dasar izin lamun orang misalkan geus aya geus rumah tangga lamun encan kumaha lamun encan nya urang aya encan mah bebas bisa kumaha tinggal pilih we pandangan hawa nafsuna aya aula li annaha mahbulatan alal jahri pasaan abadan innama huwa talaba hududi wa muradu minal huquqi maksudnya eta perkara teh leuwih utama sababsanya nafsu teh mibanda sifat dasar bodoh teu nyahokan hakikat gitu ari adatna nafsu salawasna mah ngan ukur kahayang nangan kesenangan pribadi jeung kabur tina kewajiban atau hakna Allah fa ida wajada muridu min nafsihi maka nalika hiji murid manggihan rasa hampang jeung aya condongna nya leuwih resep dina hatena wa min inda badil amali nya dina hatena kana sawatara amal timbangan amal nuliana dunamba di atahuma wa tarakama hukum alaiha mangka naon manehna kudu nuding atau curiga ka eta nafsu sarta kudu ninggalkeun perkara anu karasa hampang ku eta nafsu. Teruskeun heula sampai diterangkeun wa malat ilahi wa amila bimastaqalatu fa in amila bil akhfi kana zalika madudan indahu min faqil qalbi hada ila tasil nafsu mutmainnatan saka ninggalkeun perkara anu dipan sepuluh nafsu tuluy manehna minggal perkara anu dianggap berat ku nafsuna sabab lamun manehna kalah minggawe anu leuwih hampang tuluy kana resep nafsu maka hal eta dianggap ku ahli tasawuf kaasup kana bagian tina nipak hate ieu katamtuan teh lumaku lamun kaya nafsuna can nepi kana tingkatan atau maqam mutmainnah nafsu anu tenang dina benerna. Jadi maksudna tina urang tadi ittihamun nafsi nuding kana nafsu. Maksud tina ieu risalah nyaeta ngajarkeun urang sangkan boga rasa curiga, waspada kana karesep sorangan. Itu dititah ku kolot. Keur zikir amaliyah ya. Sabu urang berat dititah ku kolot pada tadi sipika kan. Kan pilihan kieu kan seperti kolot ya, ulangi di dua poe. Misalkan dicontohkeun aset teh dititah ku si mama, saya pamulikeun beas. Saya ngaji. Bingung urang teh kan dua nana hayu ngaji itu paduaen ini paduaen. Maka urang anu kudu dipilih da urang teh naon? Embung indit mun berangkatana. Maka orang kudu condong meulih heula beas duikeun tolab ilmu ade sing teh sing tarapti ya. Jadi orang teh kudu sing bisa ieu. Jadi eta menuding kana nafsu. Siga ada urang paranteur ngaji, aku cenah kolot teh ngentong tong gitu. Tapi eta urang kudu kasadaran diri ulah jadikeun sampaikeun urang ku sabab urang ngaji wegah dengan alasan urang dititah ku kok eta ge ulah deh. Sabab kitu urang mah milih dititah ku padahal itu kolot ge lamun misalkan urang teu dilaksanakeun gitu jadi masalah gitu kan. Laku misalkan dengan alasanana. Kudu dinya ge kudu kebijaksanaan ti kolot gitu kan. Ulah sampaikeun ari waktu keur teu ngaji teu dititah kolot teh, ari waktu pas ngaji dititah jadi masalah, jadi problem. Artinya kan biasana condongna hawa nafsu mah resep kana teh kana ngahambat kana kamajuan. Nalika urang ngerasa sumanget pisan karena hiji amal tapi hoream karena amal sejen boga sangeung bisa jadi eta sumanget teh lain murni karena Allah tapi aya umpan eukeun nafsu tadi teh akeun ninggalkeun akeun naon ngaji wegah ganeng di papatahan wae gitu kan ganeng cenah naon teh kana dijebir mun kana dititah menang-menang kuliah tah eta masalah kalau urang ngrasanakeun kapaduan. Jadi terus naon maksudna nyaeta mindahkeun kontrol diri tina keinginan syahwat kana kapatuhan taat ka Gusti Allah. Kan eta tujuanna ngabersihkeun niat tina syirik hobi pikeun nyingkahan nipak hate dua rupa hate. Kan dina dunia sufi mah kieu mun urang ibadah ngan milih anu ngeunah hungkul hatina urang keur nyembah kana rasa ngeunah gitu. Kade dia namun sakeun kieu manakib naik mana itu lama Pak aku mau lebih enak non taman nah maka non sedengkeun aya dina manakib aya taman rek pigawe manakib teh gitu jadi seperti gitu kade jadi kan urang kudu curiga karena perkara hawa kana anu nafsu atau nipak hate dina dunia tasawuf mun urang ibadah ngan milih anu ngeunah hungkul hatina urang keur nyembah ka rasa ngeunah urang sorangan lain nyembah ka Allah atau lain misalkan atau urang lain tumut patut kana parentah nu jadi guru kawakeun guru mah ketika urang nitah teh berarti di teh lain di luar kemampuan urang bari jeung aya maksud tujuan anu jelas
Shalawat sekian ribu gitu. Ya kan lain-lain karena tingkatan anu barudak anu geus garede misalkan amal ieu mah kan minal semua kitu ditekankeun. Tujuanna naon? Sangkan amal urang teh murni boh kekayaan berat, berkekayaan tina hampang angger urang bisa istiqomah. Maka dina tingkatan ieu nya hakikat syariat fungsina selaku alat bedah mental. Syariat zohir titah milih amal anu berat, hakikatna ngancurkeun kakuatan nafsu lawamah atawa amaroh sangkan tunduk ka Gusti Allah. Ini nafsu kan milih salat, milih nu geunah ka urangna. Bae contohna tadi kitu kan urang teh dititah ku indung. Sasapu mah wajib, urang teh bebersih nya oge wajib dipilih kitu kitu kan. Neng ka dieu mamarek nitah naon mah tuh arek milih sasapu mah cenah migawe arek milih nyeuseum teu kaki teh mending sasapu mah nyeuseum mah boga jadi cangkeng. Nah eta tadi contohkeun karena di kafe terus urang teh sasapu we beres sasapu teh gogoleran deui nya ka handphone ceuk si mama teh bodoh maneh mah naon kitu padahal urang tadi teh nunda duit 100 teh budina pesak nu diseuseu eta teh kuliah jam maneh leuwas urang teh ai kitu mah cenah atuh geus aya seuseu da geus beres nyeuseuna ge tadi mesin cuci aduh tinggal tepakran padua dan lagi wajib dan lagi sarua bebersih gitu. Tapi beda lamun urang ngerjakeun permasalahan. Lamun permasalahan mah udah urang kana perkara nu babari heula dibereskeun ku urang. Urang berusaha bereskeun masalah nu berat anu lalu teh jadi berat ka dituna. Misalkan ketika masa urang boga permasalahan ye lain dina ibadah kan mah perkarana kana perkara ibadah. Karena perkara amalia, ya karena perkara urang misalkan masalah ubudiyah. Ieu mah kana perkara urang misalkan ketika ada model soal di sekolah. Ku sabab urang ngerjakeun anu hese, urang meahkeun waktu. Maka pas waktu urang pas waktu beres jam teh urang teh karakna teh kakaraknikeun kakak beres 2 soal dan ngerjakeun nu hese batu mah loba kitu, walaupun babari tapi loba. Ya maka naon diajarkeun ku guru mah. Tah eta teh ulah dibawa kana amalia, ali amalia mah ukuranna pigawe perkara anu paling berat ceuk hawa nafsu gitu. Jadi hakikatna ngancurkeun kakuatan nafsu lawamah atau amarah sangkan tunduk ka Allah. Hakikat syariat di dinya eta ujian kesetiaan. Nah urang bakal tetep migawe parentah Allah sanajan awak urang rungsing jeung hate hoream. Di dinya katingali anjeun hamba anu sabenerna. Ya ulangi. Nah urang bakal tetep migawe parentah Allah sanajan awak urang rungsing jeung berat atau hate urang hoream, maka di dinya urang bakal katingen atau katingali yen nanti urang teh hamba anu sabenerna gitu. Lain hamba nafsu. Ieu kan hobi mah kitu nya lainnya. Leuwih kadang-kadang urang teh kumaha timbanganana rada lieur timbanganana, maka urang kan dibere rumus ku Ibnu Athaillah dina sababaraha permasalahan. Terus ada mana filosofnya? Masa filosof ini filsafatna dialektika antara nafsu jeung ruh. Nyata ngeunaan transformasi jiwa, gojolak jiwa dina urang. Antara nafsu jeung beberan kan diadu jeung iman teh. Aya hukum alam dina spiritual yang al-haqqu siqalun. Beberan mah pahit, berat. Lamun hiji perkara karasa amis teuing ku nafsu, filosofna nyata waspada kana racun dina jero madu. Aya kan mana mah kudota dina tasawuf mah ieu aya ungkapan Bapak lupa gak tau dimisakeun di si Abu Yazid Al-Bustami atau Safaruddin Raji ya, kalimat teh waspada kana racun anu aya kana racun dina jero madu. Ya. Jadi siga bener urang ngalakukeun hal eta padahal eta teh condong hawa nafsu dina dua perkara teh. Contoh kunaon misalkan Rasul, ya seperti ke Rasul. Ketika orang puasa sunnah, orang teh namu kahiji teh kahiji imah. Terus imah eta teh nyahoeun urang puasa sunnah, ngasongkeun cai. Nah, ngasongkeun cai jeung caneuteun, maka urang haram lamun teu daharna. Sabab didinya ngujina. Tong merasa urang ngarasa soleh punten abdi menuju saum kecuali urang puasa nu wajib, puasa nadar gitu kan. Atau puasa qada, jadi puasa Ramadan, laku puasa Ramadan nya disuguhan. Kan batur teh mah kana puasa nadar atau puasa qada urang teh teu nyahoeun batur mah. Puasa sunnah mah urang atuh nuhun. Matak didinya nilai pahalana leuwih gede. Itu. Tadi sabab naon? Urang nanti non iku sabab urang ngadaharna eta kadaharan ya. Mangka aya rasa bagja anu diinot ada rasa bagja ti saha ti anu penghuni rumah genah kadaharan urang teh diinum kadaharan urang teh didahar inumanana diinum dibagjakeun urang ngobrol teh
Walaupun misalkan ya Allah nanti keur puasa kumaha tuh dosa moalnya mau amal dosa. Kecuali dina puasa anu kadang urang fardu atau misalkan darurat. Itu atau puasa misalkan aya di permasalahan cek kalau masuk mah sebagian tapi Bapak kurang sependapat. Walaupun orang misalkan dina puasa qada, puasa qada. Berarti namu qada teh kan wajibnya. Tapi nanti di subuhan. Sedengkeun urang bisa qada deui karena nanti bisa ngodo deui isukan atau engkena, maka urang cenah wajib eta teh ngadaharna. Kok jadi kabingung urang matakan cenah urang ngajakeun puasa teh kabiasaan urang teh matak urang bebeja setiap Senin jeung Kemis urang puasa teh supaya batu nyaho teh tidak terjadi gitu, bukan karena ria-ria teuing urang hangkat tinggali ku batu ali puasa lain. Punten nya belum misalkan atau urang ngahaja diri teh setiap urang teh tidak namu kabatur. Namu kabatur puasa Senin seperti aya Imam Abdurrahman itu kan dulu itu ya. Walaupun dia seorang Persis gitu kan, ketika di hari Kamis itu tidak kemana-mana, diem di rumah untuk mencegah hal ini. Itu kan itu sepuh bapak juga ya di Cibatu itu rajin, itu saumna luar biasa, sehingga dipupuskan lagi menang kemuliaan gitu kan. Lain pasantren gitu, kalau kokolotan bapak tukang ngaping bapak di masalah bisnis gitu. Nah, jadi ada cenah waspada kana racun dina jeron madu. Ya kan sok teka tingali. Maka kan waspada kana racun dina jeron madu mah seperti urang kana mulih awewe sep kitu. Katinggalina amis nanon parama kitu mata ngancurkeun ka diri urang. Jeung bapu sabab urang bobogohan jeung eta awewe urang jadi kedul ngajina. Atau misalkan urang ku sabab eta jeung lalaki jadi kedul ngajina berarti eta teh naon? Urang nginum racun dina jeron madu. Siga amis pan namun seperti gitulah, namun misalkan disyaratkan karena bobogan. Jadi aidina tasawuf mah kade ketika urang perkara ngajalankeun wajib teh tadi urang tolab ilmu pada mah kolot gogorowo kade tah ka urang. Nah, nanti urang teh siga bener urang ngajalankeun kaparduan ain kitu pada itu ge parduan namun bukan maneh da cenah teu meuli beas teu meuli teu dihese di titahna jadi cakeun ayeuna cenah sakeluarga candahar eta tarunduh liin gitu. Walaupun misalkan aya tina tolab ilmu. Matak sama tolab ilmu sama nonte bereskeun heula sakabehna supaya urang teu kaganggu gitu. Atau urang boga jadwal pribadi. Jadwal teh anu sakumaha dikanyahokeun ku sakeluarga. Mah jadwal sekian aku ngaji jam sekian. Kalau ada kerjaan, kalau ada yang mau disuruh atau kalau ada mau dikerjakan sama aku, bilang dari sekarang. Jadi ulah sampaikan ke waktu ngaji urang dititah. Seperti urang bisa seperti gitu. Atau orang hidung, misalkan cek asap mah, aku mau ngaji, ada perlu yang dikerjain dulu gak sebelum berangkat, gitu. Oh ayah, ya kerjakan juga itu, biasanya bapak masuk itu sana. Atau misalkan kasih ibu, bun, mau berangkat dulu ngaji, ada perlu yang dikerjakan dulu gak, atau ada nyuruh ke mana-mana heula. Kalau sampaikan ke waktu ngaji teh bentrok gitu ternyata. Tapi perkara anu kudu urang kudu sakumaha ge urang teh kudu bisa manajemen ya, manajemen situasi gitu kan. Oke di ayat nanti ini pakatnya filosofinya tak keseimbangan antara zohir lahiriah katembong soleh jeung batin lagi sebenarnya nganyar kanyamanan. Nah iya ya ini pakatnya teh kieu ari lahiriah katembong soleh ngaji tadi tapi batinna sebenarnya keur nyar kanyamanan urang teh mung dititah ku kolot teh ngan saukur hayang naon saukur hayang nyaman cicing di masjid paling masjid urang teh lain ngaji heureuy misalkan gitu atau naon sampai gitu kan kan orang muah nyaman kali di masjid ai mau ditah kita gitu kan dia bala pagawean atau dibalikeun ngaji mah ngabosankeun jeung misalkan situasina teu ngeunah di masjid kan kieu sok saaya prinsip urang mah sok ngaji perkara anu alus tapi karena Allah tapi karena kahayang hawa nafsu mulai gara-gara ngaji urang karena kondisi geus teu nyaman di masjid teh nyaman naonna. Mana misalkan contoh, misalkan kita aing ngombung cenah ngaji lagi geus eueuh baturan lagi, jeung asep doang lah, geus betah ngaji lagi. Mundur ate ngaji teh, berarti teh urang condokan hawa nafsu. Justru urang kudu pinter. Kan kitu. Wah, ieu teh perkara ngaji teh batur teu meunang, urang meunang, rebutan kan gitu, ilmu teh rebutan. Ilmu itu setiap hari rebutan, mana Allah mere setiap curahan ilmu teh kan nanti ku Allah dipilih teu ka sembarang jalma. Ya teu ka sembarang jalma. Yang pada ngaji mingguan kan di dia teh mingguan teh loba kan bapak-bapak teh lamun kabeh ngaji penuh ieu masjid gitu ieu penuh majelis tapi ku sabab Allah nu milih gitu kan maka saeutik 10 paling loba ge 15 gitu kan itu
Iya. Ada ibu-ibu ya, ibu-ibu teh ngaji sore ku sabab mung ngalainan salaki gitu siapa. Nah, masak geus beres nana, lain cukup masak unggul ngalana salaki mah kade sing inget ya ibu-ibu ya nya, ibu-ibu ya. Gokena urang rek ngaji mingguan, salaki diantepkeun balik gawe teh kesa ngoprot naon kitu. Kang, urang rek ngaji heula. Kade tuh sangu geus asak, sayurna aya, sambalna aya, dahare sorangannya. Nah kita bingung padahal eta itu bukan ngaji itu ujung mapai ngaji teh ngapoe maka kewajiban orang salaki heula tahu kan dina ukur dulu jeung diterangkeun bahwa nalika seorang isi kan tomboroni misalkan jeung batur jeung guru sorangan ge ketika hal dipertanyakeun urang teu meunang datang kana jadi guru aguduna lalaki ieu teu meunang urang kudu ngurim utusan gitu. Mata kenaon di dieu urang ngante si suami teh kudu jadi tempat pertanyaan istri tah salaki nu kudu rajin ngaji kayak tempat panangan Kang boga masalah kamari teh kunanya kamari teh urang teh misalkan pan geuting teh cenah geus gawe jeung akang terus pas keur salat keur sujud merebei deui dina eta teh dina bobogaan teh eta kumaha batal teh salat pan bingung teh ngaji mah atuh ingat tuh cenah Kang itu nyaho cenah bae itu mah lain imam itu kita mah imam buat itu imam samudra bener urang guru nyaho urang teh mata urang si lalaki mah wajibna urang aya ngaji mingguan milu ngaji gitu kan kemudian bab fikih makan bab taharah teh tingali pamajikan teh bener henteu wuduna kudu ditalik ti imah kakarak di Kang geus ku bapak ketika dina waktu mingguan Kang nikah jeung si ibu geus sabaraha taun aya 20 taun nyaho pamajikan wudu teu nyaho teh kumaha wuduna kudu mariksa awal maka awal panganten teh dipariksa teh lain bobogaanna Sep tingali seketika urang arek misalkan arek bergaul jeung istri tanya heula bisa teu taharahna bisa teu mandina ulah sagawaya ulah main gebres wae kadang-kadang tanu teu boga di mah kitu masakan sing tarapti muka hango nafsu we gitu pamai salaki teh datang cenah balik gawe capek hang kan kieu seni kanikmatan salaki mah ketika makan ditemani ku istri gitu kan nu pamajikan mah eraeun teh kedahar pamajikan tinggalikeun ku salaki kieu deh akang ka ditu atuh era ngahuapna cenah mah kuno kitu gede ngahuapna biasa awe keur bobogohan mah komok aya mah keur bobogohan mah deum meuli celemet ngadahar baso lalakina mah geus beak bobogohan keur bobogohan ieu pengalaman pengalaman teh nek di sasep gitu tapi kadaharan saeutik we deum meuli celemen eta teh keur bobogohan bikanya atuh geus kawin mah pahareup-hareup jadi salaki nu asalna ieu resep jengkol teh henteu resep teh henteu resep tarasi teh henteu cenah deui dahar teh micun aya geus kawin mah pah henteu aya sepi jeung jengkol teh panglobana bari jeung diukna teh ngangkang kieu gitu kan kadaek we gitu keur ngahwa Kang hampurannya eta kitu hayang hitut duut hitut telepon salaki teh geus eueuh deui gitu mah eta kan pengalaman hakinya gitu maka majikan beda gitu kan mata kanaon katingali mata kan ulah percaya teh kalau ke waktu dina kayaan bobogohan mah mesrapan ngagendeng kemana-mana ge digendeng awas gebis nih mana ieu cenah aya geus nanti aya geus kawin masih teh kabogoh teh cenah teh pamajikan teh Cisoleda teh ngagandong budak sayat ai sia teu neuleuh cenah lompatan teh labu-labu sekalian si bener atuh lompang teh lamun kawin lagi sebaheula gitu lah kita kan aya geus kawin pan baheula mah keur hayang kitu teh keur bobogohan keur papacangan duduaan atau ke nonton di bioskop atau orang keur ngobrol duaan pan hitu tiga sampai musuh kana beuteung teh balik di kana beuteung duut teh ka dieu aya geus kawin mah pan teh kadang-kadang keur sari ge salina teh ngadu hitut salakina duut pamajikanna duut siakan balas di pamajikanna duut panjang deui balas beda matakan urang nyaho tong dibayangkeun sifat keur bobogohan teh kabogoh urang teh kitu geus kawinna beda sabab keur bobogohan mah kepalsuan unggul nya keur bobogohan mah pan anu borangan ge jadi wani baheula makan man hati sifat teh borangan teu nempo daun nangka gugupay ge di samaruna kunti
Pertama daun nangka karena daun nangka kasorot kubulan kasinaran ku cai. Wah ngabayang bodas saya kunti cahayaan cenah keluar hurung. Pertama cai mantul gitu kan. Budak terlumpang dina waktu harita mah boga kabogoh nu ngaliwatan ka tangkal nangka eta jadi wani atuh. Aku aing juri atau jin dihakan ku aing mah. Angkat bagian hati. Maka kita kan tujuan ini mata kepasuan nunggu gitu kan. Apa ngalaman gitu nya asupun bawa koret ya. Ngono bobo nanti kebubugan mah bager. Geus kawin koret gitu kan. Kebubugan. Saya mau apa? Pengen martabak, pengen ini. Ya udah, tunggu. Bentar lagi berat bawa ke hujan-hujanan. Apa geus kawin ban yang martabak siapa aja capek gawe teh. Yang martabak ini meuli sorangan. Nah, mungkin geus kawin gitu beda gitu kan. Atau apalagi keur PDKT nya, keur pendekatan aduh segala dibikeun pan nya. Kadang-kadang roti nu geus digemblong geus sirum ge dibikeun. Atau gitu kan era sin ditolak gantungkeun apanto gitu kan dicokot ku ucing dipok ku ucing rotina heuh kan atuh ku dipok ku si prima heuh nah sasara tah ieu nya oge naon lipak hate filosofinya eta kaseimbangan antara zahir anu katimbangna lahiriah katembong soleh jeung batin-batinna sabenerna keur nyiar kanyamanan lamun zahir jeung batin teu akur eta nu disebut nifaq secara hakikat munafik atuh nimbang. Kemarin kan dibahas cina bab dia. Ya cina bab munafik situasi munafik sabenerna nyata teu sesuai antara si batin jeung anu dilakukan ku jasa. Aya tahapan mutmainah. Ieu risalah make filosof yang aturan milih nu berat ngan ukur pikeun jalma nu keur proses diadoh kitu nya. Aya nu geus mutmainah mah teu bisa. Sabab bisa ngabagi atuh misalkan pikeun seorang misalkan seorang mursyid mah kumaha diana we sakayana sabab itu mah gugur kabeh ka jalanan kan urang aya seorang murid mah urang mah sebagai santri gitu kan bari seorang santri pangersa Abah urang kudu pinter milih-milihna gitu di ulah misalkan ulah jadi alasan urang kawegah hungkul pada teh wajib gitu nalika geus mutmain mah bari pangersa Abah naon bae anu dipikarsa ku manehna pasti eta dipinot anu dipikarsa ku mantena beli manehna gitu ku mantena atau ku beliau pasti eta anu dipikanot anu dipikadoro ku Allah anu dipikaridoh ku Allah gitu ya. Tapi salila urang can kitu can nepi kadinya can makom kadinya berat marupa tanda yen jalan eta teh bener ya. Pain sorot kadari kamila bima khofbi alaiha tapi upama eta nafsu geus kitu jadina atau geus muntah geus tenang maka manehna meunang migawe perkara anu karasa hampang alaiha wa malat ilahi lakin yanduru hina idin ila ma huwa akbaru faidatun wa adamun mazidan fi halihi fayaqaddimuhu ala ghairihi ngan sanajan kitu dina kaayaan harta manehna kudu nempo kana mana amal nu leuwih gede manfaatna sarta nu leuwih ajen pikeun ningkatkeun kaayaan spiritual urang tuluy manehna ngutamakeun eta perkara katimbang perkara sejenna tah ieu timbangan nu kadua ieu tapi kadang anu berat jeung anu hampang cek hawa nafsu ieu mah tingali perkara naon mana anu leuwih gede manfaatna atau anu maslahatna sarta leuwih luhur ajenna manfaat ka urang manfaat ka batur tingali gitu. No contoh orang ke sholat isya gitu, sholat isya teh misalkan guru teh nitah, kalau misalkan eta teh dilaksanakeun urang kan selalu kalon. Wah urang mah dah hayang kalian sholat lah. Maneh juga itu, pada urang teh sholat, pada urang teh ngagugurkeun kawegah teh eta nafsu. Padahal mun misalkan urang teh padahal ai sholat isya mah kege bisa gitu. Iya jadi nu jadi balukana urang kadang-kadang sok salah milih siga bener gitu pada eta teh nuturkeun hawa nafsu. Ya. Nah ngan sanajan kitu cenah dina kaayaan harita mah kudu nempo kana mana amal nu leuwih gede manfaatna sarta leuwih luhur ajenna pikeun ningkatkeun kaayaan spiritualna tuluy manehna ngutamakeun eta perkara tinimbang perkara sejenna keur jelaskeun misalna wa hunaka min jadan akhor jeung dina timbangan sejen ukuran sejen atau urang alat-alat pikeun nimbangna naon pikeun ngabedakeun mana anu utama tinimbang perkara sejenna tina jumlahna perkara anu samar ka anjeun wahwa nyaeta ku cara kieu aya ka dalam urang mentok-mentok keneh ku cara urang berat itu berat ieu dua nana ge berat urang ngalakukeun teh
atau misalkan itu jadikan itu lebih agung, lebih enakeun, lebih iya, maka ukuran terakhir nyata naon? Maka orang sakur amal nu matak bunga ka anjeun lamun urang keur jongdak. Jadi urang bayangkeun amal eta atau kira-kira lamun urang keur migawe amal eta teh datang ajal ka urang. Urang teh jika karaseunan tidak kayaan urang waktu mau manfaat ke waktu urang maot. Itu iya. Jadi maka sakur amal nu matak bunga ka anjeun lamun anjeun keur jongjong migawe eta dina waktu harita terus datang maot. Datang eta malakal maut, maka eta teh perkara anu bener. Sedengkeun perkara liana anu teu dipikahayangkeun nalika maut datang eta teh batil. Fainal abdi fi hadil halati la yasdudu minhu ilal amalu sholih al khalisu min sawaibil riya wa mimma jazahu haddun nafsi wa tibaul hawa. Sabar saenyana saurang hamba dina kayan kitu nalika inget kana maut moal medal tina dirina iwa amal sholih anu murni anu bersih tina kotor-kotoria sarta bersih tina perkara anu didorong ku kepentingan nafsu jeung nuturkeun hawa nafsu. Itu puncak lima tina tarekah ngatik diri riadoh nya. Jadi maksud al-wusul al-istiqomah teh nepi jeung tetep ajeun teh kieu ngajarkeun bedana perlakuan pikeun jamaah anu keur bejuang mubtadi jeung jamaah anu geus nepi kana katenangan hate mutmainah. Seperti murid-murid urang mah kan masih kena mubtadi nya, masih kena perlu diri, masih kena diri ado ku guru urang. Nalika hate geus bersih, rasa resep kana ibadah teh lain deui godaan tapi mangrupa ilham. Maksud saja nanya eta mere mizanul maut timbangan maut salaku alat ukur nu paling jujur pikeun nangtukeun berata siruh gitu. Ya kan mata kalau zikrul maut teh penting pisan dikit ingat kana maut teh ya. Dina saban-saban perkara keur dahar ingat kana maut maka urang teh dahar teh bakal teu patiting nafsu teh. Karena ya kadang-kadang urang masih ya Allah ya Rabbi. Naon amal urang rek dibawa ketika urang dahar celeukeuk urang teh dahar teh maut. Gitu beres mata urang teh naon segala rupa atau misalkan urang keur salat ingat kana maut salat teh kan jadi ya Allah bisi urang salat terakhir dina waktu ayeuna maka urang ngajankeun salat teh kalian khusyuk nya manteng ka Allahna keur bobogohan gitu kan ingat kana maut wah jadi henteu ngalaksanakeun maksiat sieun aya keur maksiat teh maut gitu mudah si prima gitu kan ah mungkin cenah sieun maut keur terjadi tuntuna mah kabogohna teh ngambek kunaon cenah terjadi sieun maut geus putus atuh kitu mah nya ka dingina putus geus daripada urang mah keur kikituan mah maut. Ya maksud saja ini eta bilang mijanul maut timbangan maut salaku alat teh timbangan maut salaku alat ukur nu paling jujur pikeun nangtukeun prioritas siru. Tujuanna ngahonta ihsan jeung husnul khotimah nyata sangkan urang dengan saukur ibadah tapi milih ibadah anu kahiji leuwih luhur ajeuna milih mana anu paling maslahat pikeun umat atau paling ngangkat derajat rohani urang ya. Zikir ramah zikir we boga kewajiban teh ngajar barudak sedeukeun wage kudu amaliah zikir maka naon kurang jalankeun amanna teh urangan ngajar zikir mah bisa ditunda kan. Jadi sabab urang mah kepentingan umumna. Jadi hirup urang ge kudu bermanfaat buat orang lain. Perjuangan diri urang teh kudu katingali kudu teh kudu karasa ku batur perjuangan teh gitu. Haye. Terus deui naon? Murni ikhlas. Ngagunakeun inget kana maot pikeun miceun panyakit ria jeung ujub. Jangan ya hari ikhlas mah kitu gede harapan urang teh aya ditinggalikeun ku batu rek henteu ketika urang beramal karena Allah ku sabab urang yang kana maut moal paduli aya teh paduli ke penilaian makhluk aya disebut itu disebut bodoh teuing sabab naon ieu mah jeung bae urang nalika aing disiksa ku malaikat manehna mah marang Tuhan aing geus kieu arek urang misalkeun contoh dina sedekah rekan kan aing aya teh sedekah anu ikhlas lain kudu urang susulumputan sembunyi lain teu paduli ke penilaian makhluk termasuk ku diri gitu paduli mun urang sedekah we teu ditingalina ukuranna kaikhlasanna sabab hiji ibadah moal ditarima ku Allah lamun ikhlasna aya kalimat ikhlas teh la ilaha illallah. Dumanina sangkan jiwa urang salawasna siap nalika ditalingan ku malaikat Israil dina kayankeun migawe kahadean bunga urang teh keur waktu urang migawe eta amal datang maut geunah ya Allah ya Rabbi
Itu kan ayah karena seperti kieu carita nu soleh. Itu kan seorang istri. Orang lain itu pada ngaji ya, pada ngaji mingguan. Pas waktu dia itu biasa juga ngaji mingguan, gitu biasanya juga itu. Tapi nanti pas waktu udah menikah dia bukan di itu cek salakina teh. Cukup pemberenan lah bekal pikir mah bekal jangan nanti sabab urang gawe di luar daerah untuk ngaji jagana imah eta we teh soleh. Dia kan aing masyarakatnya ngomong bos ya teman tara ngaji tara dibere bantuan di masjid ku sabab tara datang ke masjid padahal dia itu menurut mentaati perintah suaminya. Pas datang suamina gitu maka dia itu kan kejadian nyata itu di daerah Nagrak ya. Ketika suamina datang dia itu bergolah tapi posisinya mungkin Allah sudah menentukan lain. Dina waktu wengina keur ngalayanan suamina kitu beres tah ibak tengah wengi teh bade kana teh ibak meureunan jantung kena gitu nih pupus teh didinya Allah ngabukakeun hikmah ya. Ternyata kan eta wanita nu soleh gitu kan aya kurang mah masih katutup wanita nu soleh teh sok sering ngaji gitu kan sok ieu ibu-ibu gitu kan ngaji padahal teh cantan tuh kumaha kariduan jadi salaki gitu kan salaki leuwih di imah aya urang geunah-geunah ngaji. Ini kan jadi masalah anu dia nanti masalah jadi konflik dinamik anu dina terjadi di masyarakat gitu. Ya gitu. Jadi kalau mau diukur ku timbangan mah kitu ya. Mata cis awewe eta pas waktu geus pupusna ya Allah ya Rabbi anu ngalayan teh masyarakat didinya nih jauh daratang ka dinya anu teu wauh cenah ku keluarga teh. Saha itu nu datang teh sehingga lamun dina waktu lamun ngalayan ngeusian eta rantang atau ngeusian baskom teh kana duit teh teu ka itu. Sakina teh aneh keluarga di mana bari jeung naon bari jeung istilahna teh eta ibuna teh nganggap si awewe eta teh mulia lah gitu. Bakal kejadian anaknya kejadian luar biasa. Kita teh efek kunaon urang ngalayan nu jadi suami kala ikhlas. Ngagugurkeun kewajiban dengan ilmu kusabab urang kewajiban lain anu teu bisa ditinggalkeun nyaeta ngalayanan suami kitu timbanganna nya. Urang ieu terutama ka ibu-ibu ya gitu. Ulah sampaikeun urang salah dina memilih ya. Makan saudara mah ibu mah kewajiban matak salah kitu lamun ieu bapak-bapak mun ngaji teh moal buku catet naon nu dibeli ketika balik ka imah teh laporan ka istri teh bu atau mah atau yang tadi ngaji teh ngabahas ini tulis. Jadi ke suatu saat pemajikan aya permasalahan tina bab agama urang anu ngajawab sabab dina ukur dulu jen lamun urang geus jadi istri teu meunang walaupun urang ngadatangan guru tetapi kudu make utusan. Ya kalau orang nanya ke salaki mah salaki sagalanya mah kan alhamdulillah anu nanggung jawab kana salaki mah walaupun ustad anu mere nyahona tapi nu nanggung jawab mah kan salakina ke di akhiratna bisa henteu kitu nya matakan milihan salaki teh nu daek ngaji kitu lah nu kedua ngaji emang komo dua anak kedua mah itu teu ngaji nya milihan ngajina nu mana lamun awewe mah kieu timbangan awewe mah lain waktu geus kawin jadi tapi keur baheulana rajin ngaji. Kalau dia geus kawin teh manehna tinggal make gitu atau nu ngasantren lah santriat gitu santri awewe gitu. Ulah salit dia mau kabujengnya jadi usahana ke orang teh urang terangkeun tina masalah anu faidal tabasa. Terangkeun hungkul dinten janji mah liburnya gitu. Ya cuma tapi urang insyaallah kita terangkeun dina hal sadina ta ieu mah naon baheula seueur pisan pembahasanna kana ieu sok terjadi jadi kada diri urang ketika urang memilih di antara dua yang wajib dua anu sunnah anu kudu dilakukeun mana heula urang jadinya urang sok kebimbang nanti sok urang hate urang aya dina kebimbangan insyaallah urang insyaallah ngarsakeun urang lajengkeun tina hikmah anu ka 205 ieu nya anu ditemaan timbangan rasa antara karesep nafsu jeung ridho Gusti mudah-mudahan manfaatna wallahu bisawab sadaqal adzim semoga Allah berkahi kita semuanya segalanya dan selamanya amin al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.